Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun jisim abdi Anton Wartono dalang wayang dakwah Cepot Nyantri. Mudah-mudahan para wargi sadayana salamina aya dina pandang tayungan rahmat magfirah sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Dina waktos ayana keleresan sim kuring bade ngadamel hiji klarifikasi terkait alhamdulillah janten ayeuna teh tos mulai seueur para seniman-seniman anu berdakwah ngalangkungan kreasi seni atanapi ngalangkungan media seni. Di antawisna sim kuring anu nganggo nami atanapi merek wayang dakwah Cepot Nyantri. Mung penginten patula patalina sareng wayang dakwah Cepot Nyantri hapunten kasadayana hapunten usaha ageng-agengna sim kuring bade ngadamel klarifikasi margi tos aya sababaraha atanapi tos aya wartos atanapi tos aya semacam naonnya kapendak anu alhamdulillah terinspirasi penginten kitunya mudah-mudahan cing janten kasayan wae kanggo sadayana. Mung ieu penginten patalina sareng nami atanapi merek Cepot Nyantri margi ieu aya sababaraha wartos anu nganggo nami anu sami sareng nami anu dianggo ku sim kuring nyaeta Cepot Nyantri. Aya sababaraha anu tos kapendak atanapi anu tos kenging wartosna. Dina salebah dia sim kuring hapunten anu saageng-agengna upami tiasa mah kedah aya bentena duka eta cepot dakwah atanapi cepot ceramah atanapi naon we lah anu sanesna margi Cepot Nyantri di antawisna eta tos dianggo ku sim kuring penginten sanes teu kenging kitunya. Mung ieu penginten nya ieu mah disebatna teh nya naon nya di antawisna kanggo pembeda supados henteu bingung jeung di antawisna supados henteu nimbulkeun salah persepsi di kalangan masyarakat. Margi sami sim kuring ge nya teu acan terkenal teu acan atanapi teu acan sadaya nu terang margi dina salebah dia penginten manggalah pilarian nami anu sanesna deui anu langkung sae deui kitunya urang saling doakeun mudah-mudahan nya abdi upami janten inspirasi kanggo nu sanes alhamdulillah mangga canak nu saena penginten urang sasarangan berdakwah ngalangkungan media atanapi kreasi seni mudah-mudahan sukses bae kanggo sadayana. Sareng penginten sim kuring nepangkeun Cepot Nyantri teh tah sim kuring teh anu asli nya aya disebatna asli kumaha nya maksud teh alhamdulillah waktu sim kuring ngarintis memang sim kuring nyandak nami Cepot Nyantri tiasa dipertanggungjawabkeun kunaon sim kuring nganggo nami Cepot Nyantri tangtos aya alesanana henteu sembarangan sim kuring nganggo nami Cepot Nyantri kitunya. Margi manggalah ka sadayana urang sasarengan urang berdakwah ngalangkungan media seni aya dakwah mah kewajiban sarerea nanging terkait metode atanapi cara atanapi kreasi eta mah sadayana gaduh metode sareng kreasina sewang-sewangan. Mangga urang sami-sami berkreasi sami-sami berdakwah sami-sami urang ngalangkungan seni sanes sebatas tontonan tapi sing janten tuntunan. Hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan sakali deui sehat paranjang yuswa berkah kanggo sadayana. Sakitu ti sim kuring Anton Wartono atanapi dalang wayang dakwah Cepot Nyantri. Teuking hilap anu nonton channel YouTube-na like, comment, subscribe oge share. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.